naon cek Siti Jenab hapunten ratu ieu teh di Mesir teh keur kalut teh aya cai boro-boro jang mandi ieu teh jang ngaleut ke hese oh cek Siti Jenab kurang cai teu nyahoeun nya nama kurang cai teu nyahoeun sebabnya nama lamun deuk wudu tadi jero kamar ditepak bae cai mancar jadi nya ngala wudu mandi kayak ditepak deui jadi jangan mah teu nyahoeun di luar eueuh cai teh teu nyahoeun. Masya Allah eta karomah pohara amat. Kulantaran nyuhunkeun, ta nyuhunkeun cak Siti Zainab hayang hujan apa hayang cai ngorolok bae. Teu bisa ngomong kan diutus. Cek kudu bebejaheula ka masyarakat. Kebijakeun hayang hujan apa hayang cai ngolojor di dieu ka ditu. Apa hayang hujan coba bejakeun aya ka ditu eta ngomong kos kitu teh nya mah geus pas dasar lantaran asal menta bae ka Allah dibere asal menta ka Allah dibere hayang naon bae dibere datang ka nya nyetop ulah lagu si ulah diberean bae datang ka kitu urang mah pernah doa datang ka buncal-buncal teh dibere-bere sabada para pesihir teh areleh ku Kangjeng Nabi Musa ngadijajakeun antara ahli sihir jeung Kangjeng Nabi Musa sorangan lawan 15.000 eleh kabeh pesihir ketika para pesihir eleh nyana dina renunganana cak para pesihir lain sihir atuh anak ieu mah lantaran tara aya sihir mah ngadahar benda nu disihir deui sebab jah hakikatna mah kapan oray teh lain oray botina kayu atawa tina tali atawa tina tambang tina dadung jadi aslina mah kan dadung tali mana aya dadung ngadahar dadung mana aya tali ngadahar tali geus jana bibisikan marasingikeun tentang keistimewaan tongkat Kangjeng Nabi Musa alaihi salam najug tali urang najug kayu urang bakedug bola lede anu ditaralianan diciptakeun dihayalkeun jadi oray wabeh dileg-legan ku oray Kangjeng Nabi Musa sedengkeun eta oray Kangjeng Nabi Musa eta tongkat ngan sagede leungeun doang ari eta kayu anu naju nu konteneran ka mana bibisikan kabeh bener ieu mah lain atuh kos kieu mah lain sihir kajen kukumaha para pesihir nganyatakeun kabeh atuh ieu mah lain sihir ana lain sihir berarti mujizat gesana mujizat berarti ngaku para pesihir teh bahwa Kangjeng Nabi Musa teh lain jelema biasa orangana nabi nu diangkat rasul ku Gusti Allah anu dibere mujizat bentukna tongkat tina kekalahan para pesihir lain sakadar eleh sebab tadina aya perjanjian Kangjeng Nabi Musa teh ngobrol heula duaan jeung Ki Samun sebagai pemimpin sihir. Samun. Kuari tinggal urang yen pernyataan di atas segel. Andai kata anjeun sebagai para pesihir eleh kula nu menang. Kudu kumaha? Jeung andai kata kula eleh ka anjeun kudu kumaha yo urang nyieun perjanjian cek sampun eueuh dongengna sihir kami kudu eleh eueuh dongengna tiba heula
diadukan yang para pesir sing jarongkeng sing areleh sihir kula teu pernah eleh sebab raja sihir urusan eleh jeung menang cek Kangjeng Nabi Musa engke panderi kuari mah nyieun pernyataan heula mun maneh eleh deuk kumaha diketak ku Kangjeng Nabi Musa ki Samun cek ki Samun rada muring ka kaingnya beda getak karareleh deui we aduh aing tilok biasa muringkak bulu cak yana digetak ieu mah jeung nu handap-handap rada muringkak cenah lain deui cenah ieu budak ieu ayo cak Kangjeng Nabi Musa lamun di dinya eleh deuk kumaha eleh Samun cek Samun Musa andai kata kami eleh berarti di dinya lain make sihir geus lain make sihir berarti kami deuk iman ka mana moal beh iman sasalaman Kangjeng Nabi Musa kaeula cek Samun mun maneh eleh Musa cek Kangjeng Nabi Musa moal eleh sebab kula mah ieu tongkat pangeran ulah kitu cek eta tetep bae waktu hari waktu ngadu mah aya elehna teu bisa ulama diutus ku Gusti Allah eueuh dongengna rasul kudu eleh salaman sia mun sia eleh iman mangga jadi berarti atuh Samun ge geus muringkak bolu wah asana aing eleh ya gini rada lain deui cek we begitu brak sakumaha kabari kanyataanna para pesihir teh eleh kulantaran geus jelas eleh anu tadi perjanjian awalna andai kata deuk iman maka tanpa diperintah deui ku ketua sihir nu bernama Samun langsung mah wa ulqiyas saharatu sajidin 15.000 sujud kabeh Masya Allah karim kakawasaan Allah barinya ngomong qalu amanna bi rabbil alamin cek para pesir kami imankeun kabehan bi rabbil alamin ka rabbil alamin cek Firaun ana rabbul alamin kaula rabbul alamin lain eta kami mah Rabbi Musa wa Harun Pangeran Musa jeung Pangeran Harun eta sujud kabeh budak Masya Allah karim masyarakat nu sakitu lobana ratusan ribu bahkan jutaan nyaksikeun para pesihir sararujud eta kabehan berpikir geus puguh nu paeh mah 25.000 seketika eta lantaran diagag-agag korek Kangjeng Nabi Musa. Nah, ieu mah masyarakat nempokeun para pesihir sujud bari ngomongkeun amanna birabbil alamin Rabbi Musa wa Harun. Kangjeng Nabi Musa nak bari nyekelan tongkat di tengah-tengah hareupeun istana dek nantung ajeg Kangjeng Nabi Musa seketika eta khomsi mi'ati 500 berak tadi sujud aja masyarakat milu iman Masya Allah masyarakat teh ditempokeun ku Raja Firaun cak Raja Firaun euy masyarakat sia atuh bulan mari sujud goblok aing pangerannya sia sujud ka sarua ngomongna 500.000 manusia ngomong amanna bi rabbil alamin Rabbi Musa wa Harun kami ngimankeun ka Rabbil alamin Pangeran Musa jeung Harun Masya Allah
diharap para pesir 15.000, satu kangeunana 500.000, masyarakat brek bae sujud desa. Tinggal Firaun bae. Aing teh pangeran kok jadi kieu cakna ya aing. Pangeran aing tapi teu disujudan. Wah. Ieu pesihir teu beres. Nang aing manggil, nang aing ngabiayaan, digaji ku aing, dijanjian ku aing bakal dijadikan muqarrabin, tapi ternyata ieu para pesihir teh beres kabeh. Wah, cak Raja Firaun ulah sambatkan ieu aya. Wah, asana ieu mah meureunna urang rangkas bitung ngomong kieu bae. Emang kayak ulah sambatkan ieu aya segala. Firaun qul Firaun amantum bi. Hoi. Aisyah kunaon ada iman ka Musa. Qabla an adzana lakum. Meme kaula ngingan ka maraneh kabeh. Wah. Kayang aing atuh sia musyawarah heula jeung aing. Engke kumaha ieu? Iman atau ulah tanpa musyawarah deui qoblaan adzana lakum ulaun brek bae maneh sujud ka Musa. Inna hadza lamakum makartumuhu fil Madinah. Sanya-nyana ieu pagawean nu kumaneh digawean. Ternyata horenganan tipu daya, tipu muslihat nu kumaneh digawean di jero negara Mesir. Aing nyaho kajen kukumaha ge sia para pesihir sia ngobrol jeung Musa duduaan, berarti sia teh beureun aya perjanjian bahwa sia teh deuk nipu aing. Kajen kukumaha ge kanyahoan sia ku aing litukhriju minha ahla, deuk kaluarkeun ahli-ahli Madinah. Ya le, ieu ahli Bani Israil deuk dikaluarkeun geus persekongkolan jeung sia. Sebab tadina kan ngobrol duaan perjanjian tadi. Perjanjian nu tadi teh lamun maneh areleh deuk kumaha dianggap ku Firaun ngobrol eta teh ngobrol urang tipu bae Firaun. Elehkeun bae maneh, elehkeun bae para pesihir kajen ku kumaha ge padahal asli eleh teh asli. Jadi Raja Firaun teh berasumsi bahwa ieu pesihir teh geus aya persekongkolan jeung Musa. Numadak dianggap inna hadza lamakum makartumu. Ieu kalakuan ahli-ahli sihir sebagai makar tipu daya muslihat anu kunyada dilaksanakeun di jero negara Madinah litukhriju minha ahla untuk mengeluarkan ulang Bani Israil ke Israel. Ye, cak Firaun fasaufa ta'lamun. Sia bakal jaho gerak waing sia disiksa sia kuat. Awas. Asaufa ta'lamun. Naon bakal terjadi ka sia? Tuh, deuleu masyarakat 500.000 milu sujud latah deh goblok jasa. Asaufa ta'lamun cek Raja Firaun sia bakal jaho ancaman ti aing. Kumaha ngancamna? Degekeun ku sia pada pesihir. La uqti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf tsumma la usallibannakum ajma'in. Sia bakal dipotong-potong leungeun sia ku aing, bakal dicacag suku sia min khilaf, silang ke bakalna disalib sia ku aing. Awas sia. Masya Allah, harita keneh Raja Firaun ngerahkeun para penggawa-penggawana 15.000 pada pesihir ewak Kanjeng Nabi Musa na ajeba di dinya ewak salib potong min khilafin leungeun katuhu potong dipotongna dicacag heula di dieu keneh cek lain dipotong langsung lain cacag cek geus beres datang ka dieu suku kenca cek geus eueuh leungeun katuhuan eueuh suku kencaan terus cacagan cacag
lain dikeret langsung jelas gitu mah deres. Tapi dicacak ya mah blek disaksian ku kabehan jelema sing jerit kabeh. Jelema careurik kabeh. Pangeran cek perangan. Biada dia pesihir teh. Ngehinakeun ka aing, nipu ka aing. Labakum makar tubuh fil Madinah. Emang aing teh nyaho. Lauqati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Cacag 15.000 dicacag. Plek. Cacagan sukuna teh tinggal leungeun kenca jeung suku katuhu. Nu tadina leungeun kenca, suku katuhu tinggal kitu bae eta mata. Taekeun salib la usolli bainakum. Salib. Taekeun ka luhur. Cacag deui. Geus datang ka luhur dicacag deui. Ngan memeh dicacag teh eta para pesihir teh ngararomong qalu inna ila rabbina munqalibun. Cek para pesihir teh sanyana kami kabehan teh eta bakal babalik ka pangeran urang kabehan. Sabada maot urang biaya wajib kana dek kumaha bae kayaan urang dek dicacak dek dikukumahakeun ge tetep urang balikna ka Allah. Gede jasa eta iman. Harita keneh padahal harita neuleuh mujizat, harita iman, harita disiapkeun untuk penyiksaan. Mungkin terus satu hari keduana dan lain sebagainya tetep terubah. Endahan ngomong inna ila rabbina munqalibun. Gedean iman. Masya Allah eta iman. Urang mati leletik iman. Neuleuh abah urang, neuleuh emak urang, iman dileletik. Ku hari teh barang neuleuh, ku hari aya nongongkong. Iman mah iman bae. Teu kuat urang, neuleuh nu ngongkong. Urang iman teh leletik barang neuleuh tumpukan duit, teu kuat. Urang mah iman bae ku ari barang neuleuh mungkarat, teu kuat. Masyaallah kan. Loba jasa ku ari anu anak kiai, anak ustad asup ka agama lain. Naudzubillah min dzalik wa min dzalik. Ieu mah pohara jasa ieu mah sakitu dek disiksa. Kuraja Firaun teh awas ya diancam heula pasaupa ta'lamu. Balik sia ka agama sia. Balik sia mangeranan ka aing cak Firaun. Lamun sia teu balik, lauqati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf, tsumma lausallibanakum ajmain. Disisingan kitu teh lain babalik ka agamana. Endahan ngucap qalu inna ila rabbina munqalibun. Maha suci Allah, maha kawasa Allah, aya dek dibere kuat bakuat bae. Mantap ke ulah kaget, ai ku Allah dek dibere kuat. Ulah kaget ketika teu dibere kuat ku Gusti Allah. Teu mah urusanna urusan Gusti Allah. Dek dibere kuat mah Bung Karno kurang kumaha. Dicaci dimaki Bung Karno, dipiceun, disiksa. Dibere kuat. Babaturanana terus bae Bung Karno bajeng para kiai unggal kabupaten. Patilasan Bung Karno hampir unggal kabupaten. Urang yang nyaritakeun Bung Karno di Bogor, Bung Karno di Tangerang, Bung Karno di Rangkas, Bung Karno di Labuan. Lain lalagaan. Unggal kabupaten aya tapak tilas. Di Karawang, di Bekasi. Mantak kuari orang Karawang manggil tiga oka itu bau. Nekuku mage nyana PDI. Nekuku mage PDI be. Sebab boga riwayat Bung Karno di Karawang. Diskusi gitu bae tamanya. Tidak mau tahu pokoknya namanya nama dek PDI bae. Satungtung pokoknya nama eta hulu kebo ayahnya nama dek hulu kebo bae. Karawang, bawa boga riwayat. Bung Karno Teta dek diberi kuat pak Gusti Allah. Masya Allah, seorang pemuda anu gagah
jantan luar biasa pinter ka bina-bina kuari kakara kajara rahoan kehebatan Bung Karno teh nu ngalayanan datang ka kuari saha nu nandingan Bung Karno di PKI ke dan lain sebagainya biasa bae telunturku di PKI ke telunturku di manon gara-garana di pecinta wanita teluntur wallahu alam bener wallahu alam teh nama teluntur tetap Bung Karno tetap Bung Karno menemukan makam Imam Bukhari Bung Karno anu nyaritakeun tentang masjid di Beijing Bung Karno anu masjid di Turki Bung Karno 5 negara aya masjid-masjid Bung Karno da kumaha coba eta lain lalagan di Uzbekistan aya masjid Bung Karno istimewa Bung Karno bari diulang dah digoreng-goreng di anu eta mah kulawan nu ngagorengkeun lawan urang ngobrol coba jeung babaturan Bung Karno nu ngagorengkeun urang ngobrol coba di dieu kapan kiamat depan babaturan Bung Karno lamun nyana ngaji ka 2 minggu tas poe minggu teh ngobrol tadi dieu tah kula sok ngadengekeun nyaritakeun tentang perjuangan Masya Allah pohara sebab nu nyaritakeun nyana jeung Bung Karno jadi urang terkesimak nyaritakeun jeung Belanda nyaritakeun ieu dan lain sebagainya urang terkesimak kadengekeun nyana goreng Bung Karno nu ngagoreng-goreng teh musuh mantak ulah kaget lamun urang digoreng-goreng biasa bae satungtung hirup baurang ngeureupkeun loba nu tereuseupkeun loba ulah goyang ulah robah ku jelema nu reseupeun jeung nu tereuseupkeun tetep mah ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ieu kaistimewaan para pesihir iman hidayahna dibere ku Gusti Allah mantep jasa sakitu dek disiksa disingsieunan malah bian wa ma tanqimu minna illa an amanna wa ma tanqimu henteu ingkar anjeun teu nyalahkeun anjeun teu balas dendam anjeun Firaun ka kami kabehan ilahan amanah kecuali karena kami iman bi ayatillah bi ayati rabbina lamajazna ka ayat-ayat pangeran kami ketika ayat-ayat tersebut datang ketika ayat datang ke kami iman jalamun teu iman ka ayat mah anjeun moal nyalahkeun anjeun moal males dendam ayana nyalahkeun ayana males dendam lantaran kami iman mantak ngadoa Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin eta para pesihir ngadoa ka Gusti Allah Rabbana ha pangeran abdi sadaya afrigh muga ngucurkeun Gusti ngalimpahkeun Gusti alaina ka abdi sadaya sabron ingkang sabarat inna kalimat tawadahu biha dina nalika digawang perjanjian Fir'aun yakni Fir'aun ngajanjikeun bakal nyiksa bakal ngabunuh kami mangan sakadar minta kasabaran hungkul ti Gusti Allah narja ku paron abe abdi ulah balik deui ka kafir wa tawaffana muslimin Gusti mautkeun abdi ku Gusti wafatkeun abdi ku Gusti dalam keadaan pasrah sumerah ka Gusti Masya Allah pohara jas mulai atraksi Fir'aun nyiksa terhadap pesihir kaut negara Mesir sebab kuari nu iman ka Allah nu percaya ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam geus ratusan ribu lain sakadar di Mesir di luar Mesir geus puguh di Yordan geus puguh di Kuwait Saudi Arabia terus Israel nu mantak Musa terkenal Nabi Bani Israel sebab nyana dek nyalametkeun umat Bani Israel anu dihina anu dihinakeun di Mesir dek disalametkeun dek dibawa ka Israel ku Kangjeng Nabi Musa alaihi warima penyiksaan Fir'aun kepada pesihir dilaksanakeun tinggal pada kaum-kaumna
wa qala al-mala'u min fir'aun wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimman 'alimnahu lan ikut tetap setengah saking wong kang ruhisun sadaya iman min ahlil baiti saking ahli bait allazina ukhraju atana wong akakan dan usiri allazina kabir min diarihim saking pirang-pirang nagarane allazina ila nusra maring nagara Mesir. As-sayyidah Sakinah utawi sayyidah Sakinah ukhtul Imamil Husain nyatane dulur wadon Imam Husain al-madfuna inda haratil mukhallilatiyah kang den kubur ing dalem sending haratil mukhallilatiyah bil qurbi minal marag kalawan parak saking tempat marag. Wa Sayyid Muhammad Al-Anwar lan Sayyid Muhammad Al-Anwar aku Zainul Abidin katanya dulur lanang Zainul Abidin bil qurbi minha kalawan parak minha saking marag min mayali jami' Ibnu Tulun saking barang kang nyanding mak ing jami' ba Ibnu Tulun. Sayyidah Zainab lan Sayyidah Zainab ibnatul Imam tegese anak wadon Imam Ali dijawari qalatil siba kalawan pirang-pirang kang nananggaing pirang-pirang bangunan siba. Waraitu Sayyidi Ali Al-Khawas lan ningali sun ing Sayyid Al-Khawas Ali Al-Khawas itu yakhlu itu halamacot ya Sayyid Ali Al-Khawas nalahu ing tarumbai Sayyid Ali Al-Khawas minal kontoroti saking kontoroh kontoroh teh bangunan kuburan wayam syihafian lan lumaku ya Sayyidi Ali Al-Khawas alekang nyeker hatta jawiza kubra malah ngaliwat ya Sayyidi Ali Al-Khawas ing kuburan nenek Sayyidah Zainab. Wa kadzalika lan alaika yang mangkono wa kadzalika mimman alimnahu. Ieu mah dek nyaritakeun tentang para zuriat Kangjeng Nabi anu harita dianiaya lamun urang kuari di jero bulan Muharram tanggal 10 Muharram Asyura disebutna orang puasa sunnah mebehna tasua jadi 2 poe namun orang menanggalkan rebo Kemis Jumat jadi puasa poe Kemis poe Jumat. Lamun orang nyaritakeun tanggal 10 berarti orang ingat mengenang kejadian Karbala. Bakalna puluhan juta manusia numplak di Karbala di berbagai negara. Bakal daratan ke Karbala Iran. Wow, lamun urang geus pernah ka Karbala kacipta masjidna. Kacipta agrengna makom Sayyidina Husain. Anu kamari ku urang geus didongengkeun tentang peperangan Karbala. Iyalah urang mun nyaritakeun tentang peperangan tersebut pan sahabat. Mantap loba anu carang ngadongengkeun tentang peperangan Karbala. Sebab urang bakal ngawilah-wilah sahabat. Sedengkeun Kangjeng Nabi ashabi kan nujum bi aihim yaqqa tadaitum ihtadaitum. Sahabat kula wabe ieu adalah kos bintang di langit. Kemana bae maneh menta pituduh pasti menang pituduh. Namantak ulah aya berat ka dieu ka ditu. Mantak tilok didongengkeun aya lain dina kitab nama. Sebab bisi urang ke memilih akhirnya jadi Syiah. Syiah mah anti Abu Bakar, anti Umar, anti Utsman. Hiji be sahabat teh Ali. Wa aliyun waliyullah. Sakitu bae. Hiji be nya nama. Nah,
sekedar informasi supaya nyarana hodoang abe urang hati-hati di Indonesia kuari geus mulai kaasupan ku Syiah Wahabi nu ngamodalan Saudi Arabia, Syiah nu ngamodalan Iran, kompetisi di urang. Mantap kuari teh lain lalagaan jebolan Iran teh kuari keur diperdayakeun. Supaya Syiah di Indonesia ieu terlihat. Engke bakal aya kegiatan-kegiatan anu mimitina mah berat ka urang ngan diakur-akurkeun kegiatan teh jeung kegiatan Syiah. Ke kebal-kebal tinggal di Syiah. Aya persamaan antara ahli sunnah jeung Syiah. Dina zarah dina salat ngazohoran Jum'ahna loba persamaan engke ngadu jeung Wahabi. Ge bakalna beuki rame ka hareupna. Geus dirancang di Indonesia ya televisi Syiah. Bakalna mungkin tahun 2016 muncul televisi Syiah. Bakal dirancang televisi Wahabi. Leuwih awal Wahabi nu bakal muncul televisi kukula moal ka dicaritakeun ngaran-ngaranna besi dirobah. Kunyana besi dirobah. Urang geus nyaho. Ngaran televisi Syiah geus nyaho, televisi Wahabi geus nyaho insyaallah nyaho. Ngan lamun kuari dirame-ramekeun ke kunyana dirobah. Wah, kanyahoan dirobah ulah kajeun kena muncul. Engke dibadare duit bangsa kiai nu sok hareang duit mah kebeneran. Saya mah jujulak cilik ka dieu bae heran. Atuh biasa bae udah sulak cilik. Biasa. Aja aing kasinggung pan. Nah, ieu bakal nangke. Duit lain lalagaan loba jasa bakal. Ieu keur carita kunaon si kuari dimunculkeunana. Lain lalagaan internasional teh kieu bae ka unggal negara terutama Indonesia. Dengan tidak adanya seorang tokoh sangat berharisma, Gus Dur dianggap sudah tidak ada tokoh. Ieu mah keur carita nyana, lain eueuh robak kene di NU Hambalaya, di Muhammadiyah Hambalaya. Urang lamun nyaritakeun tokoh atuh aya Gusmus, aya keneh Ki Maimun Zubair, aya keneh Kiai Hasyim Muzadi, aya keneh Agil. Tapi lamun urang nyaritakeun kemunculan Syiah berarti sudah tidak dianggap. Ieu mah keur carita teu ngaanggap. Adapun ke urang nyeun gerakan atuh lain deui. Nyana moal berani ngamunculkeun mun masih keneh Gus Dur. Emang Gus Dur kumaha kitu? Gus Dur sagilek doang. Nyana mah sagilek sakicep eueuh. Sagilek sakicep eueuh. Ku jagona Gus Dur main di luhur ngomong sangeunahna nyana nu berani eueuh nyana kuari muncul. Da iyalah sekedar bahwa di urang geus kasusupan terus aya di tubuh pemerintah. Aya di tubuh pemerintah. Jadi kuari geus lemah pemerintah teh. Anu biasa nama urang teh hasil bahsul masail NU langsung lapor ke pemerintah, diteri ku pemerintah. Jadi ngeunaheun urang clipping-clippingna jeung pemerintah akut. Kuari teu bisa. Tetep bae aya di jero namain. Nah, nu mantak henteu sepenuhna bahsul masail diterima. Sebab naon? Masih keneh diolah. Malah asup ke tubuh pemerintah dengan haram ngarokok, dengan tolak 3 jadi 1, dengan anak angkat dan lain-lain sebagainya. Nu baheula Gus Dur nyarita 10 poin nanti akan terasa oleh masyarakat. 5 tahun sebelum wafat Gus Dur geus ngomong 10 poin nanti akan terjadi di tubuh pemerintah. Ditanya kenapa Gus? Karena pemerintah sudah kemasukan Syiah dan Wahabi. Beres sakitu, ulah mah inget keneh bae. Kita aing mah teu inget, saya mah tilek inget-inget nu kitu sih. Saya mah inul we nu diingetna. Sekarang itu mah lulu. Tah eta, batak bener kuari. Asup ka jero. Geus teu kudu dicaritakeun partaina. Nah ieu engke bakal bermunculan. Urang geus ngadenge lamun Madura ribut jeung Syiah.
Urang geus ngadenge lamun Surabaya ribut jeung Syiah. Di Surabaya geus aya majelis taklim Syiah gede jasa. Kuari direncanakeun mantap ulah ngomong ye. Kuari dek direncanakeun di Banten. Di Banten mantap ulah ngomong ye di Banten harus ada majelis taklim Syiah. Eta sabodo teh mendek aya dek ngomong doang. Sabodo itu aya dek ana subsiatur los. Kiai-kiaina kuari mulai di dari ketah. Set di bare duit. Cek bodoli kebenaran ieu. Ulah kaget. Kos gitu bae teu karasa urang mau nyaritakeun ke pemerintah, menghela kabeh. Wah, nyanyahoanan bae teh uji. Urang mau nyaritakeun MUI misalna jeung Depag. Di daerah, dunia nege ngomong nyanyawanan tak uci. Aing mah kajen di nyanyawanan gerasakeun Gus Jakar. Emang cenah ki uci nyawa di mana ngobrol atuh sia jeung aing ulah bakana. Sia nyalakeun neprak nanya goblok bae. Karasa ge Gus sia. Iku ngambangna ahli sunnah wal jamaah eta teh geus mulai disusupi. Jeung. Terus di pemerintahan lemah, kuari pemerintahan orang lemah, organisasi NU na lemah secara aya lemah, termasuk Muhammadiyah ge henteu sekuat baheula, arasuplah isme nu tadi, hiji paling bisa ngomong NU kuari nyaritakeun janggot. Ngan sakadar kos gitu doang. Lainan upayana kos gitu aja. Hati-hati dengan berjenggot, nyindiran ka jenggot, nyindiran tentang celana panjang, nyindiran tentang jubah. Lain kitu atuh carana. Lain kitu. Kama disurahkeun ku Kangjeng Nabi. Urusan anak teh bakal jadi panjang. Sebab nu lain di dijage miara jenggot sunah. Kuari lamun NU ngahajar tentang jenggot atuh salah gede. Tunggu salah bae emang lain Gus Dur mah hese bae. Endahan mamawa Gus Dur juga tidak berjenggot, atunya nama eueuh jenggotan bae. Lamun aya mah nya ge dipiara. Eta geus salah. Jadi kuda-kudana geus loba salah bae, salah, lain kitu. Bal eueuh maksudna jeung moal sieun atuh kos kitu mah. Tuh nya nyaritakeun tentang jenggot, tentang celana, tentang dan lain. Dianggap faedah tah kos kitu mah. Berarti kan nyana geus menyatakan ikrar aya berarti Syiah teh. Aya berarti Wahabi teh. Sebab naon NU teh ya geus nyaritakeun tentang NU mah tidak berjenggot mah anulah. Berarti geus aya kan di urang. Kaharti kan? Kaharti geus aya berarti sebab NU teh geus mengusik kuari. Nah, geus aya di urang. Tinggal ngajegurna doang. Engke bakal aya gerakan-gerakan. Makanya gerakan ini melalui pemerintah. Melalui pemerintah bakal gerakan Syiah. Cak pemerintah pan aing teu nyaho. Atuh sia mah nyaho. Sebab sia mah dikendalikeun tah. Ieu na ye data. Oe. Cau. Au. Cau. Au. Nu main jeung nu nonton pinteran nu nonton. Tuh sia mah bener. Giliran kos gitu bener. Hen urang geus hen. Memetrit geus nyaho. Opret. Geus nyaho kabeh ge. Nah kitu kene pemerintah kan keur main, kula mah kan penonton. Kula nyaho. Ieu pemerintah offset ge. Pemerintah offset. Ieu mah sakadar abeh nyaho bae, abeh engke begitu kajadian ulah kaget. Oh heueuh. Nu pernah dicaritakeun. Kitu ge lamun ieu Iran kadeule engke kekuatanana bisa terjadi leuwih cepat. Lamun nyana teu terlalu kuat mundur saeutik. Kuari mah nu kudu dibahas teh lain eta. Kunaon si pemerintah kuari bisa bergaining jeung Syiah tanpa meninggalkan ahli sunnah. Berarti diais. Nah, ieu jadi masalah. Kunaon pemerintah ngais
Nah didirilah ya unsur politis sebab urang teh kan deka luar ti Amerika otomatis urang teh kudu nyekel salah satu negara urang kuari deka RRC kan Rusia wah mulai tah kek kok jadi kos kieu urusan ieu mulai panjang lamun iya Amerika kurang ditinggalkan mulai eker kuari di Indonesia meninggalkan Amerika berarti kan urang teh aku mengiblat ke RRC nu mantak ti Hongkong geus daratang ge ka urang kuari tuh karyawan-karyawan Cina urang teh geus mulai beralih ngiblat RRC berarti kan Rusia berarti Iran ngandak kuari teh dicokot kegiatan-kegiatan enggak apa-apa kuari kunaon atuh NU cicing mah nyahoun makan di jero NU ge aya siahan kok bisa jadi kitu Ki emang kitu bae kon teh dimurnikeun sih moal dimurnikeun nu mantak bersikeras ge supaya si eta menang deui di jerona aya unsur mulai kacau pemikiran urang kok jadi kos kieu di akhir zaman mangke teu menentu mendak kiai anu mimilu ka ditu hayo datang ka mana nyana berjuang salah tuh berjuang salah bakal ai kiai teh dagang ulah sok nanyakeun aing ulah sok nanyakeun aing ulah henteu cenah kula mah dek milu bae cenah ka kiai mal kuat sih jeung aing mah emang kunaon gitu dahar gembul aju kudu geunah bae kuat sia moal mal kuat meulina maksudna wal kuat sia ieu dek aing bae ieu sekedar informasi ulah kaget engke lamun muncul Humaini ulah kaget lamun muncul Wahabi organisasi kuari geus loba jasa di Indonesia geus Hurut geus HTI geus Ikhwanul Muslimin dan lain sebagainya geus puguh NU geus puguh Persib Muhammadiyah dan lain sebagainya ieu geus loba jasa di urang berarti kan baruga kepentingan masti bae engke nyusup ka partai mante kepentingan bahasa di partai sedangkan partai kaharep sekaligus sapaket jeung pemilihan presiden geus disiapkeun ku ari satu partai calon presidennya Kristen satu partai calon presidennya Islam satu partai calon presiden nasionalis satu partai calon presidennya liberal dan lain sebagainya ku ari geus disiap-siapkeun di luhur teh geus kararieu bae siap partai ieu sapaket engke bakal ya cenah aing mah rek nungguan kiai bae rek milih mana cenah kiai aing nyin partai di sarua nyin partai naon ge nyin partai Islam naon partaina Kasrolohi aing tah ieu keur carita 10 Muharram Asyura Karbala engke bakal dirayakeun hayang dirayakeun di seluruh negara walaupun ke motifna berbeda artina ini penting aya perayaan 10 Muharram aya perayaan rame walaupun motifna berbeda engke disorot di dunia bahwa 10 Muharram aya kegiatan di berbagai negara aslina bahkan Karbala gitulah politis ilu rame walaupun urang mah mungkin santunan yatim piatu walaupun urang mah mungkin aya hari naon deui walaupun urang mangke aya hari naon deui tetapi engke disorot disatukan pada hari 10 Muharram adalah Karbala ieu Iran hebatnya se-Iran ieu mah sakadar informasi bae nu kuari keur diarahan Banten keur diarahan geus mulai lain lalagaan geus mulai geus eukeur kuari geus puguh Wahabi geus puguh Syiah NU kuari sakieu ayana terus mantak ceuk lagi urang mah salametkeun urang bae ngaji ibadah sing hade lantaran kaharepna wallahu alam ieu wallahu alam bakal kumaha engke perang partai kan bakal nangke lamun satu partai calon presiden dan satu paling manehanana ke koalisi 3 partai yuk urang jadikeun calon presidenna ieu wah pak kuat engke bakal mulai kalut
Nah urang ulah ka bawa biasa bae urang mantak di Indonesia mah ademna kiai tita ngomong ngaleuleskeun umat anu teu milu di partai jeung di organisasi kuari dibere tugas supaya nentramkan ngaleuleskeun sing harade ka hareupna mun deuk main sing bisa mainna lamun moal atuh sing hati-hati artinya lamun urang dek main sing bisa main maksud main sing bisa tanyakan ke Kipudoli maksudnya naon makna sing bisa teh naon gitu ya Indonesia mulai kuari kerame ta'imah setelah terjadi perang Karbala di Usiran Iran wa mimman alimnahum min ahlil bait idza sawarehna jelema nu kuring nyaho ti ahli bait alladzina ukhraju min diyarihim ila Misra anu diusir di negarana masing-masing ka Mesir hiji Sayyidah Sakinah kamari kula ka Mesir ziarah ieu teh ukhtul Imam Al-Husain anu dikubur indah haratil mukhallilat iya bil qurbi minal Maraghah dua Sayyid Muhammad Al-Anwar aku Zainal Abidin bil qurbi minna dibunuh diusir mimayali Jami' Bitulun ilu Sayyidah Zainab Ibnatul Imam ieu ngabogaan manaqib masing-masing Sayyidah Sakinah Sayyidah Zainab lain lalagaan di Mesir Ibnatul Imam Ali bijawari qanatir Siba nah kaistimewaan Siti Zainab waktu di Mesir teu aya cai di Mesir teu aya cai hese aja nginum acan hese aja nginum acan kiai bobe geus istisqa deui tapi tidak hujan komo ki Golkar mah asal istisqa tambah panas mantap ulah wadi-wadi ge istisqa isin iban urang ngandelkeun doa istisqa mah nu dimaksudkan hujan ieu urang andelan urang nu dipake ngadoa ka Allah naon nu dipake andelan apa baca sholawat urang nu ikhlas apa zikir urang nu ikhlas apakah taqarrub urang tadarrur urang muraqabah urang nu ikhlas apakah sedekah urang nu ikhlas kudu aya andelankeun jang Allah jang ka Allah Gusti abdi teh zikir teh hayang nanaon Gusti coba atuh Gusti abdi teh maca sholawat abdi teh sedekah ieu andelan urang deuk pake ngadoa ka Allah naon Gusti abdi teh pandakwah di luhur panggung harita teh abdi teh nyukseskeun bupati eta bae Gusti abdi teh harita teh panbo nyukseskeun cak Allah teh heuh ku aing kadenge dipanaskeun sia ku aing andalan urang ka Allah naon hudang ti peutingna kudu aya andalan teu bisa langsung istisqa bae teu bisa para sahabat teh pan lamun neuk istisqa teh pan sing harewos sahabat dongeng heula tuh dina Syarah Bukhari urang deuk istisqa andalan maneh naon andalan maneh nu bakal ku Allah didengi andalan nu sholawat andalan nu zikir andalan nu sedekah andalan nu hudang penting tahajud urang naon coba andalan urang naon zikir urang mah eueuh cau tilok zikir sholawat kitu ke deh lain buludan tilok marhaba hayu coba tahajud ai lain kitu mah urang keur mungsut karek tahajud tilok urang andalan urang mana tuh ieu harita di Mesir hese cai nginum ge hese kiai kobeh geus istisqa eueun hujan eueuh anu dihujanan ku Gusti Allah teh dibere akhirna seorang kiai anu tilok keluar ngutus coba bae ka Ibu Zainab Ibnatul Imam Ali nyuhunkeun coba ka kebenaran nyana keur zikir we di jero kamar kieu sih di Zainab di kamar illallah pas datang Waalaikumsalam naon cek Siti Zainab hapunten ratu ieu teh di Mesir teh keur kalu teh aya cai boro-boro jang mandi ieu teh jang ngaleut geus oh cek Siti Zainab kurang cai teu nyahoeun nya nama kurang cai teu nyahoeun sebabnya nama lamun deuk wudu tadi jero kamar ditepak bae cai mancar
Jadi jangan ngalah wudu mandi kayak di tempat deh. Jadi jangan mah teu nyahoeun di luar cai teh teu nyaho. Masya Allah eta karomah pohara amat. Kulantaran nyuhunkeun, ta nyuhunkeun cak Siti Zainab hayang hujan apa hayang cai ngorolok bae. Teu bisa ngomong tan diutus. Cek kudu bebe jahera ka masyarakat. Bejakeun hayang hujan apa hayang cai ngolojor di dieu ka ditu. Apa hayang hujan? Coba bejakeun aya ka ditu. Eta ngomong kos kitu teh nya mah geus pas dasar lantaran asal menta bae ka Allah dibere. Asal menta ka Allah dibere hayang naon bae dibere. Datang ka nya nyetop ulah lah Gusti ulah diberean bae datang ka kitu. Urang mah pernah doa datang ka buncal-buncal teh dibere-bere. Sabalikna. Akhirna aya dalam utus geus musyawarah minta hujan bae. Minta hujan langsung. Sakieu ngadoa, ya Allah ya Rabb, aya doana. Allahumma isqi aya doana panjang tadi manakibna teh. Henteu panjang pendek jasa. Dibaca deuk 3 kali maca eta Siti Zainab kakarak sakali doang, sakali can anggeus geus poek. Geus poek. Pohara. Barang tamat ngadoa tak deuk 3 kali, sakali doang bulag hujan. Wah, di Mesir hujan luar biasa. Geus Siti Zainab nama di imah bae. Hujan. 2 penting teureun. Kita laporan deui ka Siti Zainab. Doa deui eureun gitu. Anu tadi diutus teh mung boga insieun cek cara teh mesti carekan sia bae. Pas ini sia bae. Ayeuna masyarakat darata ka Siti Zainab besi hujan terus-terusan terus banjir jasa. Gitu bebeja bahwa hujan ti mimiti ngadoa teureun. Nya teh nyaho. Memang teureun cek eta. Teh nyaho nya di kamar bae zikir bae la ilaha illallah la ilaha illallah masyaallah. Ahli Allah mah tilok nyahona naon. Hujan teu nyaho panas teu nyaho. Lain cara kipudoli segala situasi kondisi tarasi balaya. Aduh, kau wajib pendi mah segala posisi. Nah, tidak jauh panas teu nyaho, tiis teu nyaho, hujan teu nyaho, jana mah Allah be hiji. Kagarak dijabah. Keluar Siti Zainab, oh jahe cek Siti Zainab. Waktu babanjiran cenah mah langsung ngangkat leungeun ya Allah ya Rabbi kafi ya Allah kafi ya Allah kafi. Ikfina ya Allah. Sakitu doang. Coba baca takurang ikfina. Geus cukup teh kurang mah cukup. Ret. Bae. Eureun hujan. Asup deui ka kamar kunci lawak. La ilaha illallah la ilaha illallah. Ieu tah diusirnya baheula Sayyidah Zainab ibnatul Imam Ali bijawari qanatir siba. Bahkan aya seorang waliullah ngaranna Sayyidul Khawas Ali Al-Khawas. Lamun urang bacaan kitab-kitab thariqah, kitab-kitab sufi, ieu Ali Al-Khawas aya bae. Ieu seorang waliullah kutubul auliya Sayyidi Ali Al-Khawas ketika liwat ka kuburanana teu beranian make sendal. Asal liwat ka kuburan Siti Zainab buka sendalna. Wayam syihapian embung make sendal. Mun ditanya kunaon? Isin ka Siti Zainab. Isin sendal teh dunia cekna. Urang kolotak make dunia Siti Zainab mah geus anti dunia jasa. Masya Allah. Wali mah kos kitu. Urang mah deuk zarah ka Maulana Hasanuddin make jas. Make ieu naon kana nu ka dieu teh. Dan tuh saya mah nyaho bae dasi sagala naon. Dek jarah ka anti dunia urang mah make glamor. Tah, Sayyidah Ali Al-Khawas mak liwat ka kuburan Siti Zainab sendal teh dipake. Isin cek kan nu ku urang diliwatan anti dunia. Urang mah make sendal lagi embung nu murah. Beuh, teu daek sendal jepit, teu daek sendal lili. Naik deui teu daek sendal. Urang mah kudu anu bangsa 2 juta, 3 juta. Oh hara jasa bugu awak urang awak neraka. Diba bagus ku urang. Tuh Ali Al-Khawas mah isin cekna teu daekeun make sendal nya. Masya Allah kan. Wahara. Nah hatta yujawiz qabra
wa kadzalika mimman alimna wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Ja'far Shadiq ucap sapa Imam Ja'far Shadiq ujida bil Husain salasun wa salasuna dhanatan den temu kalawan Sidina Husain apa tetelulan 30 tatu warbaun wa salasuna darbatan dan babatan 30 pukulan talapulan perebutan ya ulama fiman qatalahu ing dalam wong kang ngabunuh ya manhu ing Husain faqala maka ngucap sapa Yahya ibnu Ma'in ahlul Kufati yaquluna utawi ahli Kufah kabeh iku pada ngararucap ya ahli Kufah kabeh ing labat innal ladzi qatalal Husain ing satuhune kang ngabunuh ya ladzi ing Sidina Husain Umar iku Umar ibnu Sa'ad bin Abi Waqqas qala Yahya ngucap sapa Yahya wa kana Ibrahim lan ana sapa Ibrahim ibnu Sa'id kang putranan ke Sa'id yarwi iku ngariwayatkeun ya Ibrahim ihi ing dalam allazi qatala hadisan ing caritaan annahu lam yaqtuhu Umar ibnu Sa'ad satuhna kalakuan iku orang ngabunuh ing Husain sabaki Umar kang putranan ke Sa'ad wa qala Ibnu Abdul Barri lan ngucap sabaki Ibnu Abdul Barri innama nusiba qatul Husain ing basina dan bangsakeun apa dan bunuh Husain ila Umar maring Umar bin Sa'ad lianahu kana satuna Umar kana iku ana ya Umar iku al amira pemimpin alal khayal ing atas kuda iku mimpin ing atas jaran alladzi akhrajaha Ubaidullah kang metuakeun ha ing latih sabaki Ubaidullah bin Ziyad ila qitalil Husain maring perang merangan ing Sidina Husain wa amara alaihim lan mimpin alaihim lan marintah alaihim ing atas khayal sapa Umar bin Sa'ad ki Umar kang putra ke Sa'ad wa wa'adalan ngajangjiakeun ya Ubaidullah bin Ziyad anna ayyuhaliyahu ingata ayyuhaliyahu inganta anda daakeun gitu pamimpin ya Ubaidullah wa yang Umar ar-raya ing negara Rai in zafara bil Husain lamun merkoleh ya gitu lamun merkoleh ya Umar bil Husain kalawan ngabunuh Husain wa qatalahu lan ngabunuh ya Umar ing Husain Bagana pitil kal khayalan ana ikut tetapin dalam mengkono jaran wallahu a'lam ta Allah iku kang mauninga kaum apa kaum min Misra kang tetap saking negeri Misra wa minal Yamin lan saking negeri wa minal Yaman lan saking negeri Yaman Bagana Sulaiman lan ana sapa Sulaiman ibnu Kinnah yaqulu nyaritakeun terbunuhna cucu Kangjeng Nabi urang nu nami Sayyidina Husain radhiyallahu an. Saur Imam Ja'far Shadiq putra daripada Sayyidina Husain anu anjeunna salamet lantaran teu milu perang sebab anjeunna teu damang rahasia Gusti. Timbullah ti Sidina Ja'far Shadiq para kutubul aulia, para wali, para ulama. Mun saat eta ku Gusti henteu digeringkeun beak kabeh. Sep zuriat Rasulullah. Anjeunna nyarios begitu dibawa mayit Sayyidina Husain seungit ambrang-ambrangan pinuh ku getih. Getih teh seungit ahli Allah maka kitu aya waliullah dibunuh di zaman Syedakop ngocor getihna teh ngalapad Allah we Allah masyarakat heran getih ngagambar sorangan Allah nandakeun bahwa di awakna ieu pernapas teh diesiku Allah. Jadi urang lamun nyarita kos kitu kumaha sih? Meureun tilok ngobrol, meureun tilok ngaji. Ngobrol. Nu penting-penting, sare biasa. Aju kok bisa kitu atuh per detik. Alam nangis boga dua. Alam nasut aya alam lahut pan alam tengah dibagi aya alam nasut aya alam malakut aya alam jabarut aya alam lahut urang lamun ngaji ilmu batin teh dipetakeun
nu bakal disorang ku anjeun teh alam teh ieu alam sekupi naik alam Avanza atuh dibejaan heula nu mentak dorekat sapi jelemaana ulah sok ngomong-ngomong torekat ge lantaran mandul kena isin kadengena sebab naon digambar awak teh ye maneh teh ti alam ieu mun ieu nu digawean tah ye lulus bakal naik maneh ka alam malakut di dieu alam malakut teh alam malaikat jadi urang manusia tapi cicing di alam malaikat ai alam nasut mah alam nasia alam manusia loba poho ieu mah alam urang mun urang kieu bae teu diopenan atuh sakikieuna bae dibere ilmu takabur dibere gagah sombong dibere jabatan teu jujur neraka tah alam nasut mun ieu cek guru di pigawe tah ieu heula ieu naik ka dieu naik ka dieu naik ka dieu bisa maneh bakal pindah alam ka alam malakut geus aya di alam eta alam malaikat saumah malaikat eta nya nama terus bae ngalaksanakeun parentah Gusti teu pernah bae maksiat saeutik-eutik acak urang manusia tapi aya di alam malakut urang ge osok macapan ari bulan puasa teh nya zil mulki wal malakut subhana zil mulki wal malakut subhana zil mulki wal malakut artina sia nya zil mulki wal malakut sia naon artina zil mulki wal malakut atuh teh nya dibaca tapi teu nya subhana zil izzati wal azamati wal qudrati wal haibati wal sultani wal jalali wal jamali wal kamali ada aya alam jamal aya alam kamal sifat Allah nu bakal disorang ku urang jalal di mana kumaha jamal kumaha dibaca ku kabehan bahkan Muhammadiyah ge maca jata mah ti Kangjeng Nabi subhanazil izzati wal azamati wal qudrati wal haibati wal sultani wal jalali wal jamali wal kamali wal kibriyai wal jabarut aya alam jabarut aya di urang mah jabarut teh pabrik jabarut alam jabarut teh tina jabar alam pemaksaan Allah artina kumaha teu boga daya upaya urang dipaksa ku Allah lempang asa dipaksa ku Allah diuk asa dipaksa ku Allah nangtung asa dipaksa ku Allah dahar asa dipaksa ku Allah atuh eueuh ikhtiar geus teu main ikhtiar urang mun datang ka alam eta saha eta para kutubul aulia geus teu boga rasa diri nya mah mantak leutik dunia teh hayang ka Mekah Mekah dideketkeun lengkah trek jabarut Allah jabar Allah pan aing maha jabar sia geus datang ke alam eta atuh hayang ka mana sia hayang ka Mekah deketkeun Mekah tek lengkah tek hayang balik deui cek dina ka Cikupa di Cikupa dideketkeun ka pasar hayang ka pasar iya didinya tah loba rambutan Anggeus datang ka Cikupa hayang ka mana deui cek eta atuh abdi mah kumaha Gusti bae kertek sia hayang ka mana hayang ka Bali Gusti naon tuh ka Bali neuleun nu sataranjang ih ai sia turun deui ka alam nasut deui atuh sia kunaon hayang kos kitu atuh cek Gusti turun geus di alam jabarut turun ke alam malakut turun deui ke alam nas loba jasa malaika wali nu turun turun bae teu mamrih mentak sensitif kewalian bisa naik keur lempang keur diuk keur ngaji keur ngobrol keur sare keur maca Quran keur tafakur angkat cet kaget di alam eta ai tapi teh kabita deui turun tak istiqomah ya khairun min alfi kawab hese jasa sok bae aya santri ngajar ngaji ya ngajar boga santri 20 30 istiqomah nikmatnya nata boga kanikmatan kajian kuku mage
isuk-isuk maca riyad berang sorogan 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 mah kos gitu Pan itu pugu mun kadang kubat terus ngaji teh naon teh sih kos kita mah lanjut teu kartieun nikmat tah datang ke asar salat dan Allahu akbar eta bisa kitu 10 tahun atau 5 tahun kanikmatan aya naik derajat jol bae Golkar Assalamualaikum salam ulah cicingan ieu kan negara urang tanggung jawabna kan urang atuh lamun kiai cara ricing bae umat teh kumaha jadi kepedulian orang teh diterapkeun agama teh lain ngan di pondok pesantren bae tapi jang umat ieu bahaya akibat kiai cicing bae kos kieu nu mantak hayu peduli geus pokona urang mah niatan lillahi taala Allahu akbar mah sakadar masukan bae mah balik bae nya helanan ke urang gampang ngobrol deui griwel we 2 juta balik nyana gede oge giraha ka deui nya mantep oge menang seminggu Waalaikumsalam ngobrol geus rada hangat geus rada hangat anu tadi natas dohor ila manala ila amilin wa dan jang pre heula kamu 2 juta bagona ieu berangkat guys iya peduli jadi urang teh kudu babarengan jadi urang teh kudu duduk sama tinggi duduk sama rendah gitu berdiri sama tinggi jadi umaro dan ulama itu aya konsep kudu babarengan batu lamun umaro ieu henteu jeung ulama tuh bahaya pokona mah lamun umaro henteu dibarengan ku ulama atuh ieu korupsi ngan ulama doang ngan umaro doang bisa gitu bah aya ulamaan bareng orang-orang tertarik geus pokona mah teh mah ngadoa bae lah engke ieu aya putaran ieu naon ngaranna itu kampanye geus kieu mah asal datang ngadoa balik geus ke dijemput geus pokona geus kakitu bae geus ieu naon ieu mah penting urang berjuang sakitu geus berjuang kiai geus pokona mah atuh mangga atuh dicabut kuari kanikmatan kiai nu tadina isuk-isuk maca takrib hampang jasa paslon tawi ikilai ku si masol ale tetep kuari barang 2 juta jatuh paslon utawi ikilai cak santripan heulai malulu heran guru urangnya Golkar eta teh karasa aing mah nyaritakeun teh ulah deui maksudna ieu agama teh lamun kitu ngagarelok eta teh kos kararitu kabeh ge aduh tadi Allah berentah ini bapak kote balaka tak kuari mah gandeng saya geus hafal kos gitulah cak kiaina kene gandeng cak kiaina terus ngajing soroganna ka ditu geus teu daekeun bayat di atas sarapan teh huruf iku sakang huruf pe albawal gandeng terus teh daekeun gaji amil teh dicabut ku Allah nikmat magahan ngaji dicabut ku Allah nikmat salat aja ku batu salat teruskannya ai mama ka mana rapat wih guru urang rapat budak aing getek gede kiai rapat getek gasa aing masyaallah karim kiai rapat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah mati kiai-kiai yang rapat ajur-ajuran tah ieu ulah cak aing ulah ngaraji bae ieu geus ambalaya ka dituna ambalaya cak kiai teh cak usadan teh cak kiai teh ilu kitu bae ieu teu boga sekupi dia sekupi masyaallah karim ya sejasa istiqomah tadi cabut tak ya cerita alam jadi bisa bari dahar tapi zikir
tapi ulah coba-coba ya mah lain hayalan ke dahar coba majikan lah kak kok dahar sih gitu amat aing luar na dahar aing hati nama zikir pan gitu amat jore aja kadeuleuh sia mah teu nyaho aing ngaji di Cilongok coba majikan lah bebeja pan kakula ka haji jadi edan kiai baru ngaji ka Cilongok edan atuh encan wayahna mah ulah heulanan di alam nasut bae ulah sok leulempangan ka alam malakut ieu mah keur dongeng bae aya jelema pindah-pindah truk zahirna kadeuleuhna biasa bae biasa ngan paling rada cicing bae paling loba di imah bae sibuk ieu hatena ku ka Gusti Allah wayah katatamuan mah biasa wayah tutulung biasa wayah ngariung biasa henteu nyengker eta mah da zahir ieu mantap kudu aya guruna amun eueuh guruna eta kos kitu tah di kamar buceun eta mah haji eta mah geus di kamar wae kunaon tuh lain jadi wali jadi kegrogol guruan awas nih adek besi aya guru ge besi aya nu totorekatan ulah ieu kula ieu mah kunaon ieu lantaran kamari di Jawa Tengah dibawa ka dieu di Jawa Tengah ieu kieu kunaon nyana cenah kiai zikir bae teu urun-urun zikir bae pan zikir mah jadi tumaknina kok jadi edan jadi zikir mah ala inna bi zikrillah tatmainnul qulub Quran teh ngajamin tenang tentrem kok ieu jadi edan ditanya menang guguru ti mana menang ti mujarobat cenah teh aing budak jadi dukun kana ieu ulahnya wirid-wiridan nu dina buku teh digurukeun ulah sanajan sholawat sanajan zikir ulah ayat-ayat Al-Qur'an teu digurukeun mah bahaya komo norekat jeung torekat ge jeung deui lah maningan ulah daripada engke acak-acakan engke na neuleuan tingkah batur lain ngabeberes diri macaan tingkah batur bahaya tungtuna jadi ngomongkeun batur lain gitu jangan rekat mah lain ngomongkeun batur ngabeberes sorangan engke sinarna timbul sorangan geus datang ka mana nyana lobana zikir ka Allah jeung ngaleupaskeun duniatna lain ngomongan batur lain naon kitu ngaranna suudzon ka batur tah eta dina masalah ibadah ka Gusti Allah beki jauh beki deket ka Gusti beki deket beki nyingrai pandit diteropong ke ku guruna aya nu salah di dinya teh toel salah sia lain kitu mentak kudu geus bisa ngaji heula lantaran engke moal kaburu macaan Fathul Muin moal kaburu macaan Fathul Wahab moal kaburu sibuk kunaon ngaleungitkeun ria ngaleungitkeun ujub leuwih beratan keneh pagawean eta batan macaan Fathul Muin jeung kitab-kitab nu saja engke mah ahli tarekat teh maca kitab maca koran ya namang keneh kieu terus teu kaca kitab majalah pemembang sanu pingping na kadeuleuh macana eta kos kieu mantep ya cenah ieu eta ahli tarekat zaman bari teh kos kitu arolol jadi lain ningkatkeun ibadah endahan loba maksiat entak sing gade ulah ancub-ancub nu kitu engke ge urang saeutik-saeutik ku ngaji ngadengi ngarenyet sorangan hate sieun heula kana haram resep heula kana sorga eta teh kitu heula lantaran urang mah pan ieu mah ngaranna ge TK budak leutik teh lamun dibere bodrek langsung bungeun tapi bodrek sin amis eusina mah akur obat-obat keneh tah urang kitu pan aing geus luhur mah tadi hayang ka neraka embung hayang ka sorga teu hayang naon jaminan anu mantek sia embung ka sorga cak Gusti Allah asupkeun abdi ka sorga lompat abdi ti sorga Gusti lain sorga harapan abdi meureun sia masieun ka neraka teu Gusti cirina naon sia belum abdi ka neraka moal kudu ngejat saeutik-eutik acan atuh sia hayang naon hayang nu nyieun sorga jeung neraka ka Gusti kiriman aing kueh cucur ku sia teu hayang
hayang aing mah kiriman ku sia cincin embung aing mah hayang naon hayang nu boga cincin eta dikiriman kue dan lain sebagainya embung hayang naon hayang neuleus senyum nu nyieun kue teduh hatiku bila memandang senyummu Masya Allah eta teh keur carita dunia. Nah iya Ja'far Shadiq Kutubul Aulia oh iya horeng Ja'far Shadiq anu timbul ti Syekh Ja'far Shadiq ka dieu para kutub para wali terus ti dieu ieu sumber kewalian teh ti Syekh Ja'far Shadiq tak didele silsilahna ku Gus Dur coba silsilah kumpulkeun muktamar thariqah dibahas thariqah Satoriyah thariqah Utsmaniyah thariqah Tijaniyah Qadiriyah, Naksabandiyah, Qadiriyah, Naksabandiyah dan lain sebagainya. Coba silsilahna apalin Gus Dur. Salah nih, Ghair Mu'tabarah. Tidak bisa, tidak itu. Coba ini, salah. Nyakeun Gus Dur mah seluruh silsilah tarekat nu aya di urang. Waskito disebut. Tah, jadi nyana teh guru thariqah, murid loba Gus Dur dikira. Ulah dikira murid Gus Dur teh loba jasa. Lain bae di Indonesia, di Baghdad, di Mesir, murid Gus Dur teh loba. Masya Allah. Di mana kanyahoanana? Rahasia dong. Nah iya. Ja'far Shadiq. Nah kapanggih wujida pi wujinan gitu naon ngawajir wujida bil Husain kapanggih di sirna Husain salasun wa salasuna tanatan 33 cacagan. Di awakna aya 33 luka. Masya Allah. Wa arbaun wa salasuna darbatan 34 urut nenggeulan. Ya Allah, dianiaya. Nyeri henteu. Sina Husain karasa nyeri henteu. Kanyahoan henteu na kaimpi ku Syekh Ja'far Shadiq. Begitu kaimpi abah eta dianiaya sakitu luar biasa na nyeri nikmat cek Syekh. Ngeunaheun abah mah hayang hirup deui, hayang perang deui, hayang dicacak deui. Ngeunah jasa. Ieu teh lain nyeri lain ngeunah, ku asing ngeunah, nikmat. Nikmat ngeunaheun jasa. Masya Allah ngeunah. Eta teh hese nyaritakeunana urang mah pan kuari teu kaharti lamun urang nyaritakeun salat ngeunah teu kaharti. Urang mah nu ngeunah teh cak letah. Eta sia dahar ngeunah, wah opo. Mantap. Urang mah nu kitu ngeunah. Salat teh ngeunah, zikir teh ngeunah, maca Quran teh ngeunah, aya ngeunah kana sora. Lain eta. Tah di balik eta teh aya kenikmatan anu hese dicaritakeunana. Nu hese dicaritakeunana nu moal bisa nyaritakeun kecuali hanya jelema anu ngalaman. Tah eta lah jelema nu deukeut ka Gusti Allah. Mantak dirangkum, besi salah ieu silsilahna. Ayalah muktamar thariqah. Eta silsilahna tak besi aya nu maot kemudian hirup deui nyana atawa geus maot tapi nyana teh nurunkeun eta kan Ghair Mu'tabarah. Ki Muslim benda kerap menang thariqahna ngeunana langsung ti Syekh Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah ngawujud deui di beat Syekh Syarif Hidayatullah na geus maot. Ki Muslim benda kerap nah wujudna wujud hisi. Eta teh teu bisa nurunkeun tah. Jadi mun kuari aya silsilah thariqah ka Kiai Muslim benda kerep Ghair Mu'tabarah. Naon sababna teu meunang nurunkeun sebabnya na meunangna ti nu maot. Aya aturan-aturanana. Jeung deui aya mah ijazah tarekat kudu mencet embe. Kudu make mahar. Ieu mah lalakonna kos ngaji amil bae. Ngaji amil geus tabat si Aceng mencet embe nya. Sabaraha kiai atuh sabaraha bae bebeja ka abah 10 kitu naon ceknya na atuh teh mah garong bae meureun kiai. Aduh aya nu nanya teh ka kula kiai anak teh tamat amil jadi tah masjid embe bener eta keur ieu cenah ngaji Quran tamat masjid embe deui heeh pan loba amat masjid eta naon mancuna oh ngancing teh kos kitu. Ngancing jadi lamun can dikancing eta teh pabalesat bae lamun geus kancing watu hebat mantap kancingna gede deui mun embena 5 kancingna gede berarti eta hutangna beuki gede engke eta mah bahasa kolot baheula kancing ngaranna pokok jelema muriang aju
non gitu ngaranna menta ka urang syariat cager mawa bakakak eta kancing lamun teu dibakakakan muriang deui sakitu ge dibakakakan muriang deui teu mah hayang bakakak we beureun ge kumaha sia bae eta mah atuh teu kolot bae lagi geus teu kudu atuh lah aya bisi rugi mah nah waktu lapu perebutan para ulama piman qatalahu soal jelema nu ngabunuh ka Sidia Husein aya sababaraha kaul ieu teh kaul kahiji Pakola Yahya bin Ma'in ahlu Kufah manyaritakeun cenah yen nu ngabunuh ka Sidia Husein teh ngaranna Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas tapi cek Yahya Wakana Ibrahim bin Sa'id yarwi nyariwayatkeun kana hiji carita annahu lam yaqulu Umar numayahan mah lain Umar bin Sa'ad wa qalu waqala Ibnu Abdul Birri cek Ibnu Abdul Birri inna manusiba qatul Husain ila Umar ainu ngabunuh nama lain Umar bin Sa'ad ngan dibasakeun ka Umar bin Sa'ad sebab saat eta Umar bin Sa'ad sebagai panglima perang dianahu kanal amir alal khail pasukan berkuda panglimana adalah Umar bin Sa'ad allati akhraja Ubaidullah anu dikeluarkan bala tentara tersebut ku Ubaidullah berangkatlah atas perintah Ubaidullah sebagai gubernur Ubaidullah bin Ziyad untuk perang itu diberangkatkan ke Ubaidullah bin Ziyad sebagai gubernur untuk memerangi Sayyidina Husain beserta bala tentara wa amara alaihim Umar bin Sa'ad nu jadi panglimana adalah Umar bin Sa'ad Adapun nu ngabunuh nama lain Umar bin Sa'ad ngan panglima perang nyana geus dibangsakeun lah ngabunuh teh ka Umar bin Sa'ad saat eta Ubaidullah bin Ziyad sebagai gubernur Baghdad na ieu untuk naon menjanjikan aywaliyahur rai lamun maneh in zafara bil Husain wa qatalahu mun maneh perang jeung Husain bisa ngabunuh jeung bisa menang maneh bakal dijadikeun bupati atau gubernur di negeri Rai wa kana pitil kal khail anjeunna di eta kuda nu ngabunuh nama lain anjeunna sabenerna mah wallahu alam qaumun min Misra di golongan pasukan berkuda teh aya urang Mesir wa minal Yaman aya urang Yaman nah ieulah ngan dipimpin ku Umar bin Sa'ad kabeneran terbunuhlah Sayyidina Husain dibangsakeunlah nu ngabunuh Sayyidina Husain adalah Umar bin Sa'ad maksi keneh berlanjut wa kana wallahu a'lam.